Saya udah hurungkeun. Salami kieu. Sarona cenah ieu. Itu diganti sarona ke sarona dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Hanca barudak teh kasieun. Orai di deketan gitu kumaha lamun ngabura kupeurah. Cek si Masnan bari terus nyamperkeun ka barudak anu ronghok di dinya. Hei dak, ulah deket teuing lalajo teh sabab eta mah lain belut tapi orai mati. Mundur bisi dibura kupeurahna geura ke. Cek si Masnan deui. Barudak teh nurut malah mah raruaseun di bejaan kitu mah. Kolotna nurut deui da nya kapikir ayeuna mah. Si Masnan nangkep harigu panonna melaung ka orai nu aya di jero garogol. Di kamari teh obah da beungna ditalian ku tamang hinyu. Begitu gero aya anu nyalukan. Masnan, ka dieu atuh. Cenah sora Jalil. Si Masnan ngaliuk kana breh Jalil keur ngajanteng pipireun kamar anu ruksak teh. Bari ngajingjing kampak. Masnan gura-giru nyamperkeun gok tepung Jalil nyerengeh. Atoh nenyoeun. Jalil nyerengeh atoh nenyo si Masnan teh. Dah, ani poho ka dewek atuh kalah ngaheulakeun nempo orai gelo aduh. Lain kitu Kang. Mata ka dieu gerek tepungan akang. Tadi mah nyamperkeun ka orai sote melang ka barudak bisi dibura ku peurah. Santeun atuh Kang. Orai mati eta teh kudu waspada. Bener. Cik bantuan euy, ieu bilik ruksak kapan? Urut kamari nembak orai. Hese ku sorangan mah atuh euy. Nya hayu Kang. Prak duanana digawe menerkeun bilik anu ruksak kapaksa we teu make janela sabab kusena hancur pokona mah asal bunyi we heula. Da kabeneran boga bilik sesa di tukang nya diterapkeun di dinya. Sageus rengse si Masnan dibawa ka jero imah sor kumaha urwi teh disuguhan. Syukur maneh ka dieu Masnan. Di sore ge hayang ka dieu mak tapi uing teh capek. Keun bae da kaharti kumaha oge. Ngan ayeuna kumaha si Jalil mah seuseut hegar teh da sieuneun dume orai aya di dieu. Lah nah make sieun orai di panjara ieu atuh mah atuh sajabat kitu najan jauh ge ari waktuna ka dieu mah nya ka dieu wae geuning. Bener kitu Nya nan bener omongan maneh teh kitu pisan aduh. Nya kitu pokona tenang we ayeuna mah Kang. Orai gelo teh geus beunang ayeuna mah mending urang ulin lah. Lah nguluwut teuing hirup teh Kang geus heubeul tara mejeng ieu. Cek si Masnan Bari nyerengeh seuri. Bener nan, bener euy. Hayulah urang arulin atuh. Mitra kaum dangu dua sobat geus mimiti dalit deui. Jalil atoheun aya si Masnan teh. Si Masnan oge bungaheun asa boga gunung panangeuhan. Ari mah urwi ngaleos ka pawon rek peperen. Sanggeus rada lila pok Jalil teh ngomong deui. Nan dewek teh geus pusing euy jalan kitu salah jalan kieu salah sedangkeun cita-cita tetep bae can laksana aduh. Cik dewek teh tabong bolongan kumaha carana supaya dewek payu ka awewe aduh. Jalil terang-terangan ngebrehkeun eusi hatena. Ya kudu neangan atuh Kang da moal nya rek ngadaguan anu ngalamar mah teu umum. Mun awewe ngalamar ka lalaki biasana ge lalaki ka awewe. Nya aduh da nyaho dewek oge. Tapi kamana aduh sabab di dieu mah geus eueuh harepan aduh. Sok kamana anu merenah aduh. Cek Jalil bari nyaot ududna. Kang, dunya teh lega Kang. Awewe ngabadeg, nu jangkung, nu kenek, nu bodas, nu hideung, jeung sajabana ngabadeg. Kari milih mun eueuh di lemur urang nya kudu neangan ka lemur sejen. Naon hesena Kang? Tah, bener. Kudu ka lemur sejen aduh. Cik kumaha carana nan sabab apaan maneh ge nyaho sorangan aduh. Dewek teh boga rupa anu mah hiwal beda ti batur aduh.
najan cek makasek oge da dewek teh eling rumah sakana rupa sorangan anu goreng aduh mun dewek langsung ngadatangan ka imah awewe atawa langsung amprok aduh hareupan jigana teh boro-boro borogoheun paling oge sieuneun tah supaya ulah kitu kumaha aduh. Si Masnan ngahuleng manehna mikir heula daknya bener ka manehna teh daknya bener ku manehna oge kapikir pasti kana kituna teu da moal beda jeung nu geus awewe teh kabeh nampi kalasieun di deukeutan oge tong lila teuing mikirna atuh kumaha mikir kan keun uing anu udar jederna mah akang mah cicing we di imah pokona percayakeun ka uing ku uing rek dipangmilihkeun anu manis geulis pantes teu akang kudu kitu satuju ajunan satuju euy terus kumaha atuh tapi perlu biaya kan biaya mah gampang bebeja ka akang butuh sabaraha aduh. Jalil nepak dada manehna mah memang moal bingung ku duit sabab indungna pinter usaha bandana loba unggal poe duit teh daratang sorangan meuli kalapa nu meuli lauk nu meuli hayam jeung sajabana nya gumantung kana keperluan Kang ibarat kieu Kang ibarat nguseup kumaha laukna mun lauk beunteur Kang cukup ku cacing sawah mun lele cukup ku siraru mun tawes pasti beda deui lauk mas beda deui Kang cek si Masnan bari papeta ngerti lah ngerti keun soal eta mah beres urusan biaya mah kumaha akang aduh. Jalil bunga heunaker hatena beuki bunga harapan nu geus pareum ayeuna ngagedur deui aromanana marah mai lantaran asa boga anal keuneun nyatana si Masnan harita ge terus badami sagala rupa nu dipikahayang dirancanakeun dibadamikeun jeung si Masnan kalayan apik apaitan ti ayeuna sangkan hasilna mu cekil ulah gagal kawas anu geus sabot kitu jul-jul urang lemur dungus ngahajar rek lalajo oray aya di Nagarogol nu wanian malalajona teh ti kadeuketan bari nyarocos we ngomong ku kulutus ka oray magarkeun teh nyapekeun musingkeun jeung sajabana barudak pilih genti balik 2 datang 3 balik 3 datang 4 kitu jeung kitu we jual-jual harayang lalajo oray sedangkeun anu dilalajoanana ngahenen teu usik-usik ngararasakeun awak anu carangkeul karesel awak nanti asa pasik sakarasa nyeri ayeuna mah bakat kumineng diporo atawa modar oray teh euy cek ieu lalaki bari dongko Kang tapi rako ari modar mah bejana gagah oray teh nya meureun ini panjang kitu euy jiga nanya tuh ge moal cukup ku sapiring naon sapiring atuh 25 ge moal seubeun Kang moal nya geus diparaban atau acan oray teh euy lah paraban teuing keun bae antep sina kojor tuh man ceuk si Jajaka bari kop kana batu segede muncang paletak dibaledogkeun kana hulu oray ki jalak loncenak ukur meletet najan hatena amek ge teu bisa mata manehna ngadedengekeun omongan urang dinya anu rata-rata pika nyerieun mun dipake pikiran mah matak ngahudangkeun amarah aya ngamuk nguak ngawik tapi ki jalak loncenak sadar manehna teh keur nandangan hukuman malah mamual poho kana amanat ratu namun ki jalak loncenak hayang buru-buru balik deui kana jasad asalna kudu ngabakti ka manusa ku kahadean ki jalak loncenak can bisa sabab can manggih kasempetan anu hade nu kapanggih kalah ka pika keuleun pinapsueun pibahayaeun atuh boro-boro hayang ngabakti ka manusa hayang ngaruksak mun ngagugu nafsu mah berat hukumannya majak nyeri kana haje berat cek gerengtes hate ki jalak loncenak bari ngahenen tapi omongan jelema mah kadenge wae sarta nyerep kana ati sanubari nyeri karasana kitu kaayaan ki jalak loncenak mangsa harita nandangan lara tunggara dikerem di Nagarogol teu ditarik teu ditakon teu dibere nyatu teu dipalire malah mah beuheung tetep dibeungkeut ka Nagarogol mani geus cangkeul kocapkeun deui si Masnan jeung Jalil sabada duana ngobrol ngaler ngidul akhirna si Masnan amitan sarta janji rek ngajalankeun tugasna di nararaga ngabantu Jalil malah mah isukan rek kamimitian init kalembur sejen susuganan aya milik bisa tepung jeung nu dipikahayang ku Jalil kadenan mun aya naon-naon lewat bebeja atuh nya beres Kang lah cik si Masnan
Sanggeus dibere duit secukupna, beral si Masnan mulang heula ka imahna. Ari Jalil ngabaheulai ditepas. Hatena bunga sabab aya deui pangharpan. Badami naon jeung si Masnan teh Jalil? Kadenge na mani daria. Biasa atuh mah. Soal pipa majikaneun teh atuh. Si Masnan teh sanggup rek neangan kalemur sejen atuh. Sabab di lembur urang mah geus eueuh harapan jeung moal aya anu daekeun ka uwing atuh. Ya heueuh. Kumaha we carana teh wae usahakeun. Ngan kade ulah migawe pagawean kawas nu geus-geus. Matak bahaya ka urangna. Aduh mah, ayeuna mah da geus diatur atuh. Nya syukur ari kitu mah. Ma Urwi bungaheun da kitu kahayang manehna oge. Jalil teh ulah mikiran lain-lain. Mending ge mikiran pipa majikaneun. Sabab goreng-goreng ge dalalaki piraku teu boga jodoh onaman. Nya ti harita hate mah Urwi jeung Jalil teh tentrem deui. Kajadian nu geus kaliwat mah dianggap teu kungsi aya. Jalil rek tatahar deui ti mimiti metakeun akal tarekah pikeun ngahontal cita-citana. Inungna oge ngarojong hari carana kitu. Kacaturkeun dina hiji mangsa, si Masnan lempang sorangan. Papakean ginding bararesih rapih lempangna ngagandeuang salsenaker. Ngajugjug ka hiji lemur, nu anggangna kira-kira 2 kilometer ti lemur dungus. Eta lemur teh katelahna Cirangrang. Si Masnan geus kungsi ulin kadinya malah keleutik mah mineng. Da sok diajak ku bapakna ari dagang sapu. Si Masnan inget keneh di Cirangrang mah loba parawan gareulis. Kira aku aing teu hasil di dinya mah ngabadeg. Jangkung nu penek nu lintuh anu begang moal kurang. Geun lah pokona mah beres we. Si Masnan seri sorangan bari terus ngagandeuang lempang. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus tepi. Jog-anjog ka lemur Cirangrang, terus muru ka hiji warung rek ngareureuhkeun kacape bari jajan. Bus ka warung, yuk dina bangku panjang nu boga warung hideng nyodoran cai teh sagelas. Si Masnan reureuh bangun tenang nuhurkeun kesang bari ngadaharan goreng cau. Dasar keur tariking milik jawal teh aya nu rek balanya. Ojang lenyang jangkung leutik buukna diuntun 2 lempang ngalangeor. Lir macan tenangan teh. Ari si Masnan keur melong keluar atuh datangna teh ka ciri pisan. Si Masnan bengong, mangkaning keur nyapek harita teh hampir we kabuhulan. Lah, mencarang ya. Hei, sugan mah sip lah. Cekeran tesna si Masnan bari terus mureleng ka eta mojang nu beuki deula beuki deukeu. Bos ka warung, si Masnan ngeureum. Gancang malik api-api teu malire regot minum rada rusuh berkes kebesekan panona menibun celik. Jadoh deh cek hatena sok nuna gelas terus nusapan bibir bisi lamedo. Ari nyi mojang geus guntreng jeung nu boga warung milihan balanyaan bari nanyakeun hargana ku tukang warung di ladenan sakumaha mistina. Malah kadengena teh sopana keur bangun hormat. Si Masnan meletet mitenan dedeg pangadegna nyawang ditukangeun. Sakapeung maling leret nekeskeun beungeutna teteh lah geulis. Manis jeung lucu deui buukna hideung meles. Akhirna Nyi Mojang terengse balanyana, terus amitan ka tukang warung langeor lempang ninggalkeun warung. Si Masnan meuli muririt jajak Mojang ku paneuteub. Itu sirikna molotot atuh teu ngiceup-ngiceup bakat ku hayang sidik. Los kana gang atuh lapur teu kaciri. Tapi kacipta keneh ngalangeorna. Teu matak deundeuleueun. Tenghap si Masnan narik napas jero terus nginum deui. Kadenge aya nu ngadehem horeng si Bibi tukang warung. Nu kita tadi ngawaskeun kalakuan si Masnan. Gebeg si Masnan teh ngarenya gret ka si Bibi. Naon Bi? Make ngadeheman sagala rupa. Lain manawi teh ujang nyeri beuheung. Nah kitu. Mohon, manawi teh teu tiasa ngarieup. Da lempeng we kaluar geuning. Bibi malah teu ngarti pisan. Lebar atuh Bi. Langka mangiduk itu teh. Saha eta teh Bi? Bagi contoh gitunya. Si Masnan teu euleum-euleum langsung nanyakeun ka si Bibi. Ari tukang warung da geus surti eta tadi oge gek diuk deukeut si Masnan.
Mimi ngajawab sirih heula. Eta teh putragan Kodir. Eta teh putragan Kodir, putra tunggal ngan hiji-hijina eta teh. Di mana-mana ge tunggal mah atungan hiji bi. Model lari bi. Nya. Hiji, tak eta teh katalahna teh Nyi Romlah. Keur manjihna rumaja putri. Wah, di dieu mah bentangna ujang, bentang di antara para bentang. Pokona mah pangmencrangna eta teh. Si bibi beuki daria. Si Masnan nyerengeh atoh ngadenge kitu tergot nginum heula. Geus kitu pok nanya deui. Bapana galak teu bi? Nah, habat nanyakeun bapakna ari si Ujang. Lain naon. Mun galak sok rada bingung mun hayang nganyang. Gua abdi teh ieu meni asa kaciri wae. Meni asa napal dina bulu panon. Kaciri wae bi. Si Masnan bari gigisi. Hah? Ujang mah ulah kitu ieu pamali. Geus aya nu ngalamar eta mah. Gebeg. Si Masnan ngarenjak bakat kureuwas. Hanyelu sagede gunung, hanya kal sagede kenang. Horeng nu geulis teh geus aya anu ngalamar. Saha picarogeunana bi? Nya duka teuing da karek beja. Tadi aya semah teh boa ayeuna oge aya keneh di bumina. Pan dieu teh balanya rokok. Keur nyuguhan tamu jigana. Aduh, cilaka atuh. Si Masnan ngahuleng. Handeueuh ngadenge kitu mah terus ngajentul bari mikir. Kumaha carana supaya manehna bisa tepung jeung eta Mojang. Hayang nyaho kana rusiahna halamaranana teh ditarima atawa henteu. Meungpeung anyar keneh kudu gura-giru kanyahoan. Kunaon kalah kagahulang Ujang? Bingung. Aduh, bingung deui bi. We lah. Ieu mani ngahiung kana ceuli. Aduh di. Kumaha carana supaya kuring bisa tepung jeung si manehna? Ieu lah pangkona mah siap lah bi. Cek si Masnan geus teu boga kaera terang-terangan hayang dibantu. Nyaan. Nah make teh nyaan. Samalukna kuring heureui. Puguh pangadatang ka dieu teh bi hayang tepung jeung Nyi Romlah. Nah, handa ayeuna ge bisa atuh. Cihuy jadi. Anu bener bi. Si Masnan meni ngorejan. Yeuh. Wani sabaraha? 2000 bi. Kontan. Cek si Masnan terus ngodok saku song bikin duit 2000 perak. Si bibi meni buncelik kabita ku duit da nganalkeun bati dagang mah. Neangan 2000 teh kudu ngesang bari kesel nungguan. Beres lah, antosan sakedatna jangnya. Harita keneh si bibi teh ngaplos ka tukang les teuing ka mana. Si Masnan sila tutuk bari mikir kumaha carana lamun geus tepung jeung Nyi Mojang. Naon anu kudu pangheulana diomongkeun. Tapi teu kapikir kala kakabayangkeun ngalangeorna nu lenyang we ngagoda kana pikiran. Tekung silila jol si bibi datang deui sura-seuri bangun anu gumira naker. Gek diuk dina urutna. Antosan sakedat cenahnya. Nah geus tepung kitu. Nah ada bubi nage caket. Eta kahalangan ku 5 imah. Si bibi bari nunjuk. Ada geuning babari bi. Di kumaha ngolona bi? Dibejakeun we altos pamulangan leuwih. Sina ka dieu deui. Pinter si bibi. Lah. Mitra kaum dangu nyaan tekung si saparapat jam ge aya nu datang. Tayalian iwati Nyi Mojang anu katelah Nyi Romlah teh. Katara ngalenghoy bangun tenangan. Si Masnan mani kumetap jigana nyodahareun hayang neureui. Tuh, sumping Ujang. Cek si bibi bari nunjuk. Ari si Masnan ratuk jajantung. Manehna can kapikir kudu ngomong naon mun geus tepung tapi najan kitu ge atoh. Sabab asa babari usaha teh teu kudu hese ngalengkah. Keur kitu bus Nyi Romlah ka warung, pok nanya ka si bibi. Aya naon bi? Dararaosan malaras pangangsulan teh telepat. Ih, sanes kitu kieu ga. Sok calik ya, sing raosnya. Cek si bibi bari diuk nangised. Mere tempat ka Nyi Romlah atuh gek Nyi Romlah teh diuk. Atana pikirang artos ti abdi bi. Henteu kirang. Har, nah aya naon kitu bi? Nyi Mojang kerung tapi kalah tamah geulis. Ku si Masnan dipelong jiga nu hayang sidik kana rupana. Nyai geulis, kieu geuranya bibi teh salaresna geus lami kaamanatan. Ngan nyetar kawartoskeun teh heurin kuleta.
ingisku bisi empan kusugan sieun kitu sieun kieu pokona mah gegedeuna teh isin we bibi teh teu walantun teuing ka nyai mah. Cek si bibi bisa naker ngomongna teh atuh Nyi Romlah beuki heraneun. Nah make isin bi aya naon atuh? Kumaha atuh nya? Moal bener nyai teh moal bi moal sak saurkeun nyata geus aya sasasi bibi teh keamanatan tapi can wantun ngadugikeun ari ayeuna reuwas bibi teh sok sieun doraka mangkaning apan saur sok tuh ge amanat maka dah didugikeun bade kitu bade kieu ge ulah teh didugikeun ari bibi nyata kalah kaleleda bibi teh lain teu inget ngan nyata ku isin teh gelis ari pek teh anu dipikasieun ku bibi kalah kejadian manten tadi nyai nyaurkeun magarkeun aya tamu anu bade ngalamar nah laras nyai laras bi nanging Teh kebat nyaritana teh kalah kangahulang. atuh si bibi beuki penasaran Si Masnan mani dengdek sok sieun teu kadenge tuluina. nah kumaha atuh nyai kang makanannya mending labaskeun heula maksan kasauran bibi nah make ngaraos kadung sagala bi aya naon atuh anu salaresna kieu nyai salaresna mah ka nyai teh tos aya anu ngintip-ngintip di sasasieun itu kene ngan bibi teh teu wantun ngadugikeunana nah atuh ari ayeuna bet sumping manten anu ngalamar duh bisa kumahaeun teuing banduna eta jalmi ka bibi nah saha bi jenenganana dirusiahkeun ngan sidik ganteng dinding sareng beunghar nu penting pisan mah bager sopan berehan amis budi lah hese milarian tandingna nyai. Ulang Nyi Romlah ngahulang manehna jiga anu kataji ku omongan si bibi. Atuh si Masnan ge bungaheun jajantungna tambah ratug jiga anu tutunggulan ngan can wani rek ngomong teh da si bibi can ngajalanan. Bi duda bujang bi nya bujang atuh nyai bujang asli kantos ka dieu ari si nyai nyapuguh we atuh malah mah engke pas sore anjeunna teh bade ka dieu deui matak bibi teh meni bingung sok sieun katempuhan ci kumaha tah nyai kinten-kintenna payah kumaha bi saurna mah pada asar tapi duka kumaha jolna we ari bibi mah lah upami kitu mah tampi heula we ku bibi mun nyaan aya sumping gejaan abdinya ayeuna mah abdi rusuh dari bumi aya tamu ari rek dikantun sieun ku bapa isnya kantenan atuh ulah ngajahitkeun mana sepuh pamali nyai. Permias bi mangga nyai mangga kita we ti bibi mah nya Loba omong deui teos Nyi Romlah teh balik rada beda budina ayeuna mah jiga nu rada bingung. Tapi si bibi mani teh sirikna surak lantaran geus hasilnya kalah hatena Nyi Romlah. Bagus hebat bi hebat lah si bibi. Cik si Masnan bari ngacungkeun jempolna karomana marah mah ih saha heula atuh mi warangna tapi teu ujang pamari geuning hayang tepung teh tah ayeuna kalai kumaha sok kari ngatur siasat pokona mah jalan geus ngemplong-plong kasanggupan geus aya ya sarta pasti tepung cik rek kumaha deui Aki bi sanyana mah kuring teh lain keur neangan pi pamajikaneun tapi keur manggul pi utus keur ngemban timalan mancen gawe ti dunungan. mancan gawe ti dunungan mancan gawe kumaha Kuring boga dudungan asep beunghar bager berehan semeangan bandingna pokona mah tah eta dunungan kuring teh geus lila hayang boga pamajikan ka urang dieu ai saur mah nyambung naon gitulah nyambung galur mapai sajarah menang wangsit ti karuhuna yen lamun hayang boga pamajikan teh kudu ka urang dieu tak lantaran kitu nya anjeunna teh ngutus ka kuring pikeun milih pigarwaeun anjeunna lain teu bisaeun anjeunna oge lain lah maklum nu beunghar atuh bi naon-naon oge cukup kuno nyuk atuh. cek si Masnan Bisa pisan ngabohongna teh atuh si bibi mani ungut-ungutan ujug-ujug kataji we ku omongan si Masnan teh. oh ku tante kitu bagja temen atuh nya pikeun Nyi Romlah nya teh jadi eta mah asa kalageragan bentang atuh
tanya pogo bi batur mah dibelaan dudukun dibelaan puasanya Nen Kemis yang menang kena laki model gitu teh iya mah sasat datang sorangan wah hebat bi hebat Cek si Masnan. bari ngacungkeun jempol muji ka dununganana Nya, percaya lah. Tapi aku maha geus kieu. Sok we eta mah atur ku Ujang. Da engke pas sore pasti datang deui ka dieu, pasti. iya bi mun bibi teu kabotan kuring moal ka mana-mana rek cicing we di dieu ngadaguan datangna Nyi Romlah tah engke mun Nyi Romlah geus ka dieu rek ngomong nya api-api nama kuring teh diutus ku dunungan pikeun amanatna Ha. Atuh salah kan tadi geus nyahoeun aya Ujang di dieu. tah kumaha kuring we pokona mah beres bi Nya, teu naon-naon atuh pek wae rek kitu rek kieu oge. Pokona mah tugas bibi geus rengse. Ngan tapi ka dieu da paminta Ujang oge ngan saukur napungkeun wungkulin. nya gitu pisan bi saterusna si Masnan jeung tukang warung teh uplak ngobrol sagala dicaritakeun ari si Masnan da puguh geus dibekalan ku Jalil jajana teh kawilang royal eta we milih rokok ge nu mahal gayana jiga priayi ngomongna direka-reka ngarah aksi akhirna waktu nu dijanjikeun geus kasamper wanci asar geus kaliwat trojol teh Nyi Romlah bener-bener datang ginding tambah gelis leumpang mending ngarangeor puguh si Masnan ge mani kumetap resepeun nyaho kitu mah mun teras inget kana janjina ka Jalil bet hayang ku manehna Nyi Romlah teh ngan kaburu sadar manehna mah ngarumasakeun hirup leutik lain babad lain tanding mun kudu ngadahup ka Nyi Romlah mah Tuh, itu datang itu. cek si bibi mere isyarat nyabi datang gen cina ka dieu lah tinggal si Masna yol ka warung jauh keneh ge geus uluk salam pupuntenan Lelah, mangga nyai mangga. Ulah di dieu ah. Salikna isin. Di ditu di rompok nyai. cek si bibi bari nunjuk ka imahna anu aya gigireun warung Sabias di dieu oge atuh bi. Ih, kirang sae nyai. Engke kaganggu kuno jajan. Nam di ditu di rompok. Nyi Romlah dipaksa dibawa ka imah si bibi atuh teu burung nurut danyaan hayang salse jeung laluasa si Masnan mah siri we ngadenge pamolah si bibi kitu teu kungsi lila si bibi datang deui leumpangna ka ketayepan bari nahan pisirieun gok ke si Masnan terus rewos bojong Ih, sampeurkeun ku Ujang ka itu. Bibi mah moal pipileueun. pangabi lah harita keneh si Masnan nangtung terus meresan papakeanana buuk diusap kerah baju dirampaan bisi terapi geus ngadehem sakali tuluy kaluar ti warung muru ka imah si bibi geus tepi ka hareupeun imah ngaraneg heula jantungna make jeung ratug sagala tapi ras inget kana tugasna akhirna kalacat mancat kana golodog terus ka ketrok bari uluk salam Assalamualaikum Waalaikumsalam. tema Nyi Romlah nu geus aya di jero ret ka si Masnan katara rada kerung heraneun tapi si Masnan terus diuk bari pop ngomong sopanaker pangapunten Nen laras salira teh anu jenengan Nen Romlah teh gitu Laras dupi salira saha sih? Nyi Romlah melong ka si Masnan nilik kana sorot panon mah bangun anu curiga ada beda dina rinaatna sumuhun basta abdi pun Masnan tangtos Nen mah teu acan kenal ka abdi margi neme ayeuna ka dieu teh nanging ari abdi mah kan Nen tos terang ari jenengan wae mah Nah terang ti saha? apaan ti si bibi tukang warung kieu salasna mah Nen abdi tengah haja pisan di jurung kudunungan di pewarang ka dieu Nen gitu ngadeusan ka salira Nen nanging hapunten anu kasuhun salasna mah tadi ge siang tos tepang nanging mang teh teu terang margi terang jenengan teu terang dirupi Cek si Masnan. sakapeung ngabasakeun emang ka Nyi Romlah teh Tengartos abdi mah naon ieu teh maksadna? Nyi Romlah beuki kerung hatena jadi tagiwur Nen mang teh ti enjing dongkap ka dieu teh di jurung kudunungan kadang ngadugikeun amanatna ka salira Nen
Saur denungan mang teh tos janji sareng si bibi yen dinten ieu teh bade ka dieu. Nya ayeuna pisan waktosna nanging hanya kal kabina-bina anjeunna teh teu tiasa sumping. Lah malum ari anu seueur itu ieu mah sibuk pisan. Dugi ka sesanga bagi-bagi waktos teh. Margi anjeunna mah balongna seueur, sawahna lega. Ingon-ingon teh tos teu kaetang lah bakat ku seueur jadi sok seueur wae tamu di kota. Ayeuna oge bade kasumpingan tamu di kota saurna. Numawi sakali deui hapunten anu kasuhun teu tiasa nepangan kanen. Saurna teh hatur salam bae. Manawi teu aya cegahing Gusti insyaallah engke dina hiji waktos bade nepangan ka dieu. Kitu saurna. Nyi Romlah kerung. Manehna nyoba-nyoba ngalenyepan omong si Masna naha ka mana loyogna. Ngan ras inget kana omongan si bibi yen aya nu miharep ka dirina geus lila nungguan. Nya ayeuna rek maheutkeun tapi nah bet jalir janji. Rada hanyelu Nyi Romlah oge. Sabab tadi nama hayang jonghok jeung jenisna nah jiga naon jelemana. Tapi nu datangan utusanana. Kartos nen? Keke, dupi dunungan mamang teh saha jenenganana? Raden Angga Brata nen? Pasepuh? Teu acan nen anom kene. Gagah ganteng wah kasep sesah milari tandingna lah. Sareng bager deui nen. Amis budi berehan. Nyaah kasasama pada mikar sakubal ya kitu tah nen. Breh eta lalaki nu panenak itu kasawang ku Nyi Romlah dicipta-cipta dipapantes. Dipasieup ku lamunan. Malah cek gerentesna nah kira-kira sarua kitu jeung sok ngadongeng. Gantengna. Mun ngadenge omongan si Masna geus mimiti nancep kana hate. Nah lamun kitu mah lah hanya akal da upami teu repot mah ayeuna ge tos jonghok sareng nen teh atuh nen. Ayeuna kieu mang, munnya mamang utusanana cik jawab anu laras. Nah naon maksudna anu salaresna? Alai kumaha dunungan akang teh? Sakualer dameun ari ka mamang mah tos balaka eta teh. Nyi Romlah dari anak keur sakapeung nyebut akang jadi pabaliut. Beulah ari nen. Atuh kan tenan tos balaka mah. Malah mah blak-blakan. Kieu geura nen. Raden Angga Brata teh tos sawawa. Nya tos cekap lah kanggo rumah tangga. Hari kitu teh mah pantes margi umur cukup Yuswa cekap. Harta teu kirang pangala moal gagal. Sagala aya nen. Anjeunna teh palai kagungan garwa, palai enggal ngamah sagala rumah tangga. Nanging aya wangsit ti sepuhna saurna teh upami bade rumah tangga kedah milarian istri teh ti lemur ieu. Margi bakal ngajodoh boh milik boh rezeki pon kitu deui darajat. Kenging disebatkeun lamun ngengingkeun urang dieu pasti eta teh urat emas. Nya anjeunna teh tos lami ngincer para mojang nu aya di lemur ieu. Nyebarkeun ganek ge aya kana 15 urang nangan moal katawis. Da aya nu nyamar jadi tukang beuyeum, nyamar jadi tukang kiridit, nyamar jadi tukang bara badan. Rupi-rupi we. Tari mangga langsung kenging pancen anu kedah terang-terangan. Ngadeus ka nen. Margi tos kapilih. Sakumaha nu disaurkeun ku si bibi teh jadi tegasna mah nen teh bade dijantenkeun prameswari nen. Mun dina wayang teh malah moal dilalaworakeun, moal dimomorekeun. Nanging bade dihormat di damal kembang kedaton. Itu sangampari paos teh mah. Margi saur implengan anjeunna yen urat emasna para wanoja nu aya di dieu ayana teh mung di nen. Ulang Nyi Romlah ngahuleng. Breh deui kabayangkeun mun manehna geus jadi garwana Raden Angga Brata. Eta ku ngadenge gelar Raden oge geus kabayangkeun. Komo mun nilik deui kana ngaran kawilang pantes. Tangtu lain si itu si eta biasana ge ngaran kitu mah wedalan menak. Nuhun ari kitu mah tapi tetep kuring teh penasaran. Bet hayang amprok jeung jenisna. Nyi Romlah dari anak jantan nen kersa upami dipileuheungkeun ku Den Angga. Urusan daek jeung teu mangke wae pameuri mang. Sabab kuring teh kudu jonghok heula jeung jenisna. Najan cek mang kasep ge buat cek kuring mah goreng patut, tapi keur saheulaanan mah kaula teh bunga. Aya nu ngersakakeun mileuleungkeun ka kuring. Malamun mang percaya tadi gaya salomongan jalma anu datang. Sarua manggul ti utus ngemanti malan. Sejang ngalamar ka kuring, ngan eta mah langsung kapun bapak. Tapi ku kuring acan dijawab. Kuring teh minta tempo sabulan. Tah kitu mang. Oh, kutan teh kitu keke.
Nah kasauran juragan angga teu acan didugikeun ka tuang ramanya. Cik si Masnan bangun anu hanjelu. Ida kuring oge karek nyaho ayeuna. Si bibi atuh nu salah mah. Kunaon teu tibareto ngabejakeun amanatna ampir kapiheulaan ku Neng Nong tuh. Cager hanya kal kabujeng Neng Nong cekap dugi ka diheula mitra dinten ayeuna hapunten samudaya kalepatan. Dedemit Curug Sanghyang dongeng karangan Kileksa didongengkeun deui ku Mang Barna cekap dugi ka diheula. Insyaallah enjing tepang dangu deui. Hapunten samudaya kalepatan hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.